يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Diriwayatkeun dina disyaratkeun puasa teh kieu. Innallaha ta'ala khalaqal aqla. Sanyana Gusti Allah ngadamel akal. Begitu didamel eta akal ku Gusti Allah, cak Gusti Allah, ya aqlu aqbal. Akal, madep. Fa aqbala. Akal madep ka Gusti Allah. Semoga cak Gusti Allah, ya aqlu adil. Akal, mungkur anjeun. Akal adbaro mungkur. Nurut jasa akal. Cek Gusti Allah, ya aqlu man anta wa man ana. Saha anjeun? Jeung saha kaula? Cek akal anta rabbi wa ana abduka dhaif. Gusti pangeran abdi, ari abdi mah hamba Gusti anu dhaif. Cek Gusti Allah, ya aqlu ma khalaqtu khalqan a'azza minka. Kaula teu ngadamel makhluk nu leuwih mulia tibatan anjeun. Sebab anjeun mah geus ngaku jasa. Begitu ditanya man anta wa man ana, anjeun teh ngajawab anta rabbi wa ana abduka dhaif. Istimewa akal mah. Nyaho posisi eta akal. Nyaho tempat eta akal. Beres. Yes. Maneh ku kaula didamel makhluk nupang mulia-mulyana, cicing maneh akal. Bakal diterapkeun di manusia maneh akal. Ya sukeun ka manusia-manusia. Nek urang ieu aya akalan. Nyaho posisi akal memang kumaha kitu. Akal nu sampurna teh nyaho posisi. Kumaha nyaho posisina? Mun kopiah dipake di luhur ku akal kan. Sapatu dipake di dieu di handap. Hiji waktu sapatu dikahulukeun. Kopiah dikasukukeun akalan. Akalan teh geus kitu ngaran. Pamajikan ku urang dihormat, pamajikan urang ka urang ngahormat akal. Hiji waktu pamajikan urang ku urang ditoler-toler, aya rangdang ora ku urang dimulyakeun. Haji kurang akal. Atau luhur teh teu akal. Kitu bae terus. Beres Gusti Allah ngadamel akal, summa khalaqallahu nafsa. Gusti Allah ngadamel nafsu kuari. Faqala laha cak Gusti Allah akbil nafsu madep anjeun. Falam tujib. Begitu digerokeun nafsu tali akbili ka dieu maneh. Ka dieu menghadap tetep bae nafsu ngabuageun bae. Ngabuageun. Eta bahasa hebat ngabuageun. Geus pohara jasa tah ngabageun jadi gabageun mah atuh geus teu robah saeutik-eutik acan. Ih, atuh cicing bae. Masya Allah. Sumagala laha. Tuluy ngomong deui Gusti Allah, aya nafsu akbili tali ka dieu tetep bae falam tujib ngabuageun bandel teu daek madep ka Gusti Allah jeung teu daek nembalan-nembalan acan. Iyalah nafsu. Ada satu maneh di dinya bae tapi ditanya cek Gusti Allah, sumagala laha man anta wa man ana. Nafsu, saha anjeun? Saha kaula? Jawab. Faqalat ana wa anta. Tuh kula mah kula, Gusti mah Gusti. Wah, eta kakarak dijieun we geus kos kitu nafsu tah. Geus babagi jeung Gusti Allah teh. Ya Allah, ya Rabbi, iyalah nafsu. Namantak fa'adzabaha binari jahannama mi'ata sanatin lantaran kakarak dijieun ge geus buang kawarah nafsu mah ku Gusti Allah langsung di ka neraka jahanamkeun 100 tahun digodog ta nafsu teh. Digolotrokeun nafsu 100 tahun di neraka jahanam. Geus digodog 100 tahun summa akhrajaha kakarak dikaluarkeun eta nafsu. Tanya deui ku Gusti Allah, nafsu, man anta wa man ana. Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak pajabat sunya ngajawab bari leuleus. Gusti, ana-ana wa anta-anta. Yo, geus digodog 100 tahun masih ana-ana wa anta-anta kene bae. Ieu bangka warajasa nafsu mah masyaallah. Pohara jasa.
teu bisa digodog ku seuneu. Nah, cek Gusti Allah coba dek dilunakeun ieu nafsu teh ye. Summa ja'alaha finaril jumi atasana. Kuari make seuneu lapar nafsu. Digodog make seuneuna lain nari jahanam tapi make naril ju kena lapar. Ieu diulah itu diulah, ieu diulah itu diulah, ieu dipegung, diantepkeun nafsu teh kena mandiri sorangan bae. Kakarak eta nafsu ngolemprah. Geus cicing bae tungkul bae eta nafsu. Tadina mah tanggah bae. Anak-anak mah anta-anta. Eta nafsu tanggah bae barang di laparan, dibere dahar henteu, dibere nginum henteu nafsu. Ya wewe dibelokeun ku Gusti Allah cicing bae maneh mah maneh bae nafsu coba jadi kahayang-kahayang nate aku ari dipuasakeun. Kuari kahayang nate diturutkeun kakarak ditanya ku Gusti ya nafsu man anta wa manana. Saha anjeun? Saha kaula? Kakarak fa aqarat cek nafsu inni abduka wa antar rabbu. Kaulah hamba Gusti, Gusti Pangeran. Cek Allah teh. Orenganan maneh mah supaya ngaku ka aing pangeran teh oreng kudu dikosongan beuteung sia nafsu. Geus atuh kuari mah kieu bae lah. Wajaballahu alaihi wasallam bisababi dzalik. Manusia ku aing deuk dititah puasa supaya lunak nafsu nu aya di diri manusia. Tah kitulah nu mantak urang titah puasa teh aya nafsu. Geus di jero puasa ieu nafsu urang teh ulah dikepar bae. Ulah dikepar bae, lempang na bonteng suri geus ngalirik we. Aduh. Ya nafsu teh aya nafsu. Atuh nafsu lah teh rek hareup ka Gusti Allah. Di mana-mana buka nya bonteng suri, nya kopi, nya teh manis, nya susu, atuh begitu taraweh teh rek menghadap. Kereknya na tuh tarawehna ge. Milihannya nu 11 di mana euy? Taraweh nu 11 di mana? Tuh di masjid itu. Yuk urang ka ditu lah di mah 23 pape. Neangan nu 13, neangan nu 11. Barang datang ka ditu geussan. Geus alhamdulillah. Nafsu gara-gara bonteng suri tah. Ya karim masyaallah. Ala kadar urang ngabahas besi poho syarat sahna puasa aya 4. Nomor kahiji Islam. Bisa sah puasa maka syarat 4 syarat nomor kahiji kudu beragama Islam berarti kafir mah berarti murtad mah atuh teu sah puasana. Nomor kedua wa aklun kudu boga akal berarti nu teu boga akal mah nu edan mugma ale atuh teu sah puasana. Nomor katilu nikaun min nahwi haidin bersih tina sabangsa head jeung bangsa-bangsana. Aya wewehed atuh teu sah puasana. Nipas bangsana wiladah termasuk miskam atau keguguran baik getih maupun daging tetep teu sah puasana. Nomor kaopat wa ilmun yakudul waktu qabilan lis-shaum nyaho bahwa waktu teh narima kana dipuasaan nyaho kana waktuna bahwa eta waktu teh geus asup kana waktu puasa. Lain waktu lebaran, lain aya mutasyrik, jeung lain waktu-waktu nu dilarang puasa. Nah eta kudu nyaho ketentuan puasana. Kitulah syarat sahna puasa. Kahiji, nomor kadua na dek dicaritakeun teh syarat wajibna puasa. Kewajiban puasa ngambogaan syarat aya 5. Nomor kahiji Islam. Kewajiban bagi jelema nu beragama Islam puasa lantaran geus memenuhi persyaratan. Nomor kedua taklif mukallaf. Lamun tadi nomor kahiji Islam berarti nu teu Islam kafir atuh teu sah. Murtad wajib puasa ngan lantaran nyana kahalangan ku murtad berarti teu sah. Ari kawajiban maka wajiban jelema murtad puasa ngan teu sah lantaran nyana kaluar ti agama Islam. Nomor kedua na taklif kudu mukallaf
berarti kudu balik kudu boga akal teu sah jelema edan puasa teu sah mugma alef puasa teu sah jelema mabuk puasa teu sah teu kawajiban puasa lantaran manehanana henteu kataklif nomor katilu itokoh kudu kuat jelema nu teu kuat puasa atuh teu kawajiban puasa aya aki-aki umurna geus 90 tahun geus teu kuateun puasa atuh teu kudu puasa nini umurna geus 100 tahun teu kuateun nyaona puasa teu kudu puasa teu kudu puasa ke urang atur puasa soteh ieu mah nu kuat atawa jelema panyakitna teh mah parah jasa emahna ngora kene padahal mah kakarak umur 20 atau 30 tahun ngan emahna kronis sehingga lamun teu dahar jam 7 jam 9 teu dahar geus kiceup-kiceupan bae geus kiceup bae teu kuat kana mah dipaksakeun paling datang ka zuhur eta teh kudu buka bae ulah agama mah murah jasa la yukallifullahu nafsan illa wus gampang jasa bagi jelema nu teu kuateun puasa du ulah ieu mah jan dititah puasa teh nu kuat nomor kaopatna sehat ulah gering lamun gering atuh teu kudu puasa kudu sehat awak teh ngan geringna kabagi aya gering anu kudu puasa bae aya gering anu makruh puasa aya gering anu haram puasa aya gering makruh puasa jelema gering-geringna kira-kira geus dimenangkeun kana tayamum ngan ai puasa mah kuat mun puasa makruh aya jelema gering lamun puasa manehanana teh bakal paeh haram puasana aya jelema teu meunang sanajan gering teu meunang buka rieut hulu doang kunaon sia eta buka puyeng aing cek kiai ge cenah aya muriang mah teu kudu puasa ngomong naon suro muriang kos siapa tuh mun dimenangkeun bo budak ati babararuka kabeh tah eta jadi aya ukuran-ukuranana nomor kalima iqamah henteu ka mamana cicing di imah ai musafir mah berarti meunang buka tuh. Selanjutnya rukun puasa ayat 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi niat unggal peuting dina fardu urang puasa Ramadan fardu tah niatna kudu unggal peuting niatna di papatahan urang ku Syekh Nawawi kieu niat teh paling rendah aqallun niat fi Ramadan nawaitu soma godan min Ramadan cukup sakit atau nawaitu soma godin min Ramadan jadi tak sakitu tah hayang sampurna abdi mah mama mun hayang sampurna kieu cek Syekh Nawawi tanara nawaitu soma godin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala eta lah nu sok urang dipake sakali deui niatna nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani macana ramadhani hadhihi sanati lillahi aya nu perebut ulah ramadhani teh mah ramadhana aya alif laman henteu aing mah deuk ramadhani bae sia ramadhana henteu aing mah deuk ramadhani bae cak aing ramadhana ribut ramadhana jeung ramadhani geus ulah puasa lah sakieu lah rebut Ramadan aja ke Ramadhani. Satu nu bagus batu sia Ramadan aing Ramadhani atuh. Aing mangan ngaji di Cilongok Ramadhani. Sia kunaon mantak Ramadhani? Mantak Ramadhani mah kieu fardi didapatkeun kana Ramadhani didapatkeun kana syahri didapatkeun kana isim isyarah. Geus cek dina alfiahna lamun guer munsharif didapatkeun atuh jadi munsharif kitu teh mantak aing mah deuk Ramadhani bae oh kitu nya heuh sia Ramadhana naon aing mah ti dituna bae Ramadhana cenah dedengean baheula
Geus Ramadhani, masalah Ramadan jeung Ramadhani teh udah dimasalahkeun teh mendetek dibahas ge ulah dimasalahkeun. Geus sarua-sarua keneh, salah ngomong doang teh mah. Kurang asak ngaji alpiyahna. Kumaha lamun niat sakaligus nawaitu shauma syahri kullihi. Aing mah deuk niat sakaligus bae sabulaneun. Mun cek bahasa urang mah, Gusti abdi niat puasa sabulaneun. Eta kos kitu tadi niat bisa tante cek mazhab Syafi'i mah teu bisa tapi cek mazhab Hanafi mah teu naon. Matak beusi urang engke poho, misa cenah dibaca. Geus bae nawaitu shauma syahri kullihi. Isuk niat deui nalika urang poho niat kaganjel ku eta. Tuh. Kaganjel geus ku eta. Niat teh sing ada ti peuting, ti mimiti suruh panon poe ane magrib datang ka pajar eta waktu niat. Ai niat di mana tempatna golbu. Niatna dina hate. Aya teh sungut eta mah sungut mah sakadar jang tajaruk narik-narik doang supaya bahwa hate teh niat dikedalkeun sunah hukumna cek ulama. Acenah ieu mah moal disungut ada di hate eueuh masalah. Daripada sungut doang hate henteu teu jadi. Tapi lamun hate doang sungut henteu eueuh masalah. Nu bagus mah nya sungut nya hate. Geus kulantaran di kolbu niat mah atuh bebas-bebas bae. Urang keur salat Isya Allahu Akbar ngamakmum ye. Lantaran nungguan imamna angel babacaanana ngalamun. Angel si imam di obong-obong kori teh ya. Aduh, nyada bari kieu bae lah aing niat bae lah. Di jero hate. Eta teh nawaitu sumogodina daripada salat. Jadi di jero salat niat jadi. Ngan paling disengsirikeun ku Gusti Allah. Oh masalah sih, oh masalah teh emang karar itu ieu urang mah. Atawa keur kieu bae di hareupeun imah. Niat niat di jero hate bae keur diuk. Jadi bae. Eta bari ngedeng ge can niat bari ngedeng jero hate bae. Beres. Atau bantes tarawih ngopi terus ceklat bae ka pamajikan. Nah, ka pamajikan pas dek kang geuseuh inget ka niat. Inget ka niat nya teh ji aing can niat daripada engke mantes jima aja sok hees mendingan niat. Kadege ku anakna. Abah ngabeten amat niatna. Ore nganggeuskeun. Tuh sia masari emang osok burung. Nyahoan tak ku aing berarti. Tah etalah niat teh kos kitu. Jadi masalah. Urang mah nu geus biasa dididik ku Sultan Maulana Hasanuddin unggal ba'da salat tarawih urang sok make niat. Eta teh nang Sultan. Mantak baheula mah make sholawatan age eta teh eta binti Fatimah binti Rasulillah teh. Masyaallah kutub-kutub robani. Eta masalah Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah beuh ku keur leutik mah unggal masjid karar itu. Unggal masjid ku ari mah diganti ku marawisan. Urang tarolol teuing sia. Eta Hasan Sumal Husain Ibnu Ali wal Fatimah Allah. Rasulillah Muhammad ya Rasulullah. Geus beres niat eta tah. Ya Allah ya Rabbi nikmat jasa. Ku geus anu bararisa jeung aki-aki nang parae. Cenah aya keneh aki-aki nu baheulana tilok teh anu ku ari hirup mah. Itu bisa eueuh atuh. Aing cek aki-aki osok eta ngadenge baheula tah ngan aing jok milu atuh sia teh main cimplong bae baheulana. Itu bisa ku ari. Ya Allah, ya Rabbi. Sia cek aki-aki ka aing bae emang ka sia aing mah. Geus bari manaon bae atuh eta geus eueuh baheula mah rame jasa unggal masjid mushola di Banten mah eta bae di Banten. Sok geura Tangerang satangerang Serang saserang Pandeglang sapandeglang serempak kabeh Hasan Sumal Husain. Asal tas tarawih bae ngadenge di mana bae eta. Masyaallah nikmat jasa. Wari eueuh.
niat. Nomor kedua, wa tarku muftirin, ninggalkeun nu ngabatalkeun. Zakirun eling muhtaron tur karep ghairu jahilin ma'zurin, lain jahil ma'zur. Di jero puasa teh, di jero puasa kudu ngajauhan nu ngabatalkeun kana puasa. Bakal dibahas nu ngabatalkeunana. Dahar, nginum, pan kudu imsak. Jima eta lah nu ngabatalkeun kana puasa. Kitu ge zakiron mun eling. Goge muhtaron mun karap. Kitu ge deui lamun lain jahil ma'zur. Kumaha lamun poho? Zaid mantas di pabrik istirahat balik ka imah barang neuleuh diturum saja ya jengkol. Atuh ngaranna ge karyawan. Waduh jengkol ngora. Wih. Aya sambelan sagala. Geus teding-ding haling deui. Ngeduk 2 piring setengah. Beres 2 piring setengah nginum lek sacuntang. Geus beres nginum sacuntang samsu. Geus beak datang ke merek-merekna. Kakarak inget aing keur puasa ieu. Tata kumaha eta kos kitu? Enggeus ulah dimasalahkeun ngadoa ka Gusti. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah ti Gusti ieu mah. Mudah-mudahan isu poho deui Gusti. Masalah. Teu batal teu naon. Lantaran lu batal sote mun inget poho mah teu. Asal ulah mempohokeun sorangan. Cek pemajikan keur da, pohoan padahal henteu. Atuh teh Allah nu nyaho tah mah kos kitu. Atawa balik ti mana pemajikan, ngongkong teu make calana. Watuh, naik temperaturna. Aya guha di dinya. Ya geus poho bae geus poho. Poho lantaran cak Kangjeng Nabi kene iza qoma zakar zahaba sulusa. Di mana-mana nangtung zakar hiji lalaki leungit 2/3 iman 2/3 akalna. Ai leungit teh geus pohona naon sakitu gedena eta pamajikan di bangku bae ditendeu di luhureun gentong atuh bisa atuh 2/3 leungit mah geus pokona hese atuh 3/3 deui tah akalna teh. Dan nu mantak begitu neuleuh poho atuh pan kabawa ku zakar nangtung. Iza koma zakar di mana nangtung bobogaan lalaki leungit 2/3 akalna. Atuh poho keur puasa ceklak bae. Apa majikanna ngomong henteu deui. Meureun sarwana lah mun di ditu mah. Geus beres tah geus beres Kak, lain urang keur paruasa. Atuh sia kita tadi ngomong. Gua lagi poho, atuh aing ge komo poho aing mah. Ih, Gusti poho. Mudah-mudahan we tuh. Teu batal teh daun. Nu batal pada nu inget ya Allah ya Rabbi. Kitu kene mukhtar karep dewek nyokot sorangan hayang sorangan. Ai kitu mah dipaksanya. Dibagudet. Dikiekeun nya teh eta ku jelema. Dahar sia, tetep embung. Dahar, tetep diasupkeun ka jero. Diwolkeun. Satungtungnya nah teu ngarobahkeun sungutna, teu ngarobahkeun sungut teu batal. Tapi lamun hajut tek dikadiekeun, diteureuy. Batal. Leureuina teh karep sorangan pan eueuy. Lamun kitu mah kieu bae. Teureui Gusti, henteu aing mah keur puasa. Karaknya nyokot lapangpung di kitu-kitu teh ka jero sorangan kan. Atuh teu batal tah mah. Di inuman make cai lek. Teu batal teu naon sanajan loba ge. Tapi lamun nyana geus kabeneran sagana ya. Tuh. Oge lain anu bodo mazur mah jelema anyar asup Islam. Orang Medan atau orang tim-tim atau orang bule, orang Amerika, orang Inggris
asup Islam puasanya na teu nyahoeun sugan teh mah keur puasa teh ai lapar meunang dahar teu nyahoeun nyana terus bae dahar makdur lantaran bodoh jelemana kakarak asup Islam kumaha cenah lamun tatangga urang bodoh teu nyaho sarua bae aya tatangga urang teu nyaho sugan teh mah puasa teh kitu meunang dahar lamun lapar mah nyana dahar bae bodoh teu pernah ngaji tetep bae digenjreng bae kurang sebab teu makzur teu dihampura deket ka pasantren deket ka majelis taklim deket ka pengajian hingga bodoh pembatalan puasa duraka bae merketiluna so imun nu puasana tah nu mantep sing hade kumaha cenah kiai mun utah ge sarua teu batal lamun utahna sorangan tapi lamun ngahaja ngautahkeun batal urang hendak jeung moal ya mamaning utahkeun bae colok urang batal atawa ngambean nu nek-nek batal tapi lamun kitu mah utah sorangan teu batal kumaha lamun jelema mabsur ieu ne jelema anu ambien pan lamun ambeien kaluar ke asup deui ngarepot ka jero teu batal tama cada ieu mah diasupkeun ku curug dibantu tetep teu batal darurat tama kos kitu mah teu naon nu ambeien mah ambeien ngising keluar kemudian asup deui ka jero atau diasupkeun ku curug ku ramo teu batal teu naon beda jeung ngising urang keur ngising tenang-tenang ai praktek aya babaturan urang lupat burgur urang kaget dicabut lep sial orang sial aju keluar deui eta asup deui ka jero teh batal asup ka jero deui batal jadi encan nyampe klimek encan anggeus cik urang mah bahasa batur teh klimek tah diasup keluar tengah-tengah dipotong lantaran kaget atau ngahaja pan aya nu asup deui ka jero sanajan keluar deui batal tak sing ade ngisingna sing ade itu kene urang lamun kiih lalaki onam gampang awewe mapan lamun parawan aman parawan mah parawan kiih aman sebab naon moal ngisangna moal barabe aman geus tapi lamun rangda beda ta rangda mah nyana diuk cingogo atuh ngolowong teh eta sing ada ngisangna ieu ngisangna ta lamun jero teuing يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما